Ditampi Pak. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin hadirat ikhwatu iman, para bapak kali ibu sadaya jamaah pangaosan rahimakumullah. Hapunten telat sabara menit Bu? Sajamnya. Ya. Kaleresan uih rihlah nembe teh ti Bogor. Ari angkat mah jam 10 tadi teh. Ningali dina Google Map mah dugi ka Ciamis teh 4:30 cekap di teh. Tapi qadarullah di Cileunyi macet. Urang manfaatkeun waktosnya. Janten sabaraha menit teh Bu? Jatahna ieu teh. Angeur sajam. Para wargi sadaya, dina salah sawios riwayat anu diuningakeun ku Imam At-Tabrani anu katampi ti sahabat Ubaidillah bin Hafs. Sahabat Ubaidillah anjeunna kantos sasauran kieu. Kana rajulani min ashabin nabi idal taqoya lam yaftariqo illa ayaqra'a ahaduhuma suratal asri ila akhiriha. Dua sahabat Nabi kapungkur upami anjeunna patepang ta anu patepang eta teh moal gura-giru pisah kecuali nu hijina bakal ngaoskeun surat wal asri kanu sanesna. Summa yusalimu ahaduhuma ilal akhor. Na satos eta nembe nu hiji bakal ngucapkeun salam kanu sanesna sebagai tanda perpisahan. Para wargi sadaya, riwayat Imam At-Tabrani anu nembe nguningakeun salah sawios asar sahabat kapungkur. Asar teh naon Bu? Upami dina kajian ilmu mustolah hadis mah biasana asar teh sok dibandingkeun sareng hadis sareng khobar. Aya asar, aya hadis, aya asar, aya khobar. Tanaon bentenna? Ta upami hadis mah ma udifa ilan nabi, naon rupi anu disandarkeun ka nabi, kaulan, fi'lan, takriron, cariosan, padamelan atau persetujuan Nabi, tak itu namina hadis. Sedengkeun asar mah ma udifa ila sahabi, naon rupi anu disandarkeun ka sahabat, cariosan sahabat, padamelan sahabat, tak eta namina asar. Nah jadi upami dibandingkeun mah kieu Bapak Ibu, upami anu ngadawuhna Rasul disebatna hadis, upami anu nyariosna sahabat disebatna asar, upami anu midamelna teh Nabi disebatna hadis, upami anu midamelna sahabat namina asar. Nah riwayat anu tadi nguningakeun salah sawios asar sahabat, padamelan sahabat kapungkur. Upami Nabi mapas sunnah eta teh. Nah sahabat kapungkur Bapak Ibu, upami aranjeuna tepang ta anu patepang eta teh moal gura-giru pisah kecuali salah sawiosna bakal ngaoskeun surat wal asri kanu sanesna.
atanapi misalna uih kempelan riungan sapertos kieu teras engke marulih ka bumina masing-masingnya Bu. Nah sate acan aruih teh Pak nu hiji bakal macakeun wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri dugi kareng se na saatos kitu nya bakal ngucapkeun salam teras bubar. Urang osok itu Pak. Tara kunaon? Tapi ngaos surat wal asri mah osoknya Bu. Osok iraha. Insyaallah dina waktu salat sering kaos ku urang surat wal asrinya Pak. Margi surat wal asri termasuk salah sawios surat favoritnya Bu. Nah. Margi pondok itu. Nah memang upami ningali mushaf Bapak Ibu, surat wal asri itu termasuk salah satu surat terpendek di Al-Quran dengan jumlah ayat paling sedikit. Ayatna teh mung 3 ayatnya Bu. Panke ayat surat nupang panjangna ayatna ge pang seueurna surat naon? Al-Baqarah seueur ayatna 200 sauraha 280 genep ayat. Nah eta pangseurna. Nah samulina dina Quran ayat surat anu pang pondokna pang sakedik ayatna. Nah nyaeta 3 ayat. Nah dina Quran oge Bapak Ibu surat anu pang sakedikna kalayan jumlah ayatna mung 3 ayat, ayat 3 surat oge Bu eta teh. Hiji surat wal asri, anu kadua surat Al-Kausarnya, anu katilu surat An-Nasr, surat Idza Jaa Nasrullah. Nah itu masing-masing 3 ayat. Nah sehingga aya sapalih anu ngagaduhan pamadegan kieu Bapak Ibu, upami urang dina waktu salat ngaos surat sabada Al-Fatihah eta teh tong kirang ti 3 ayat Pak. Naon sababna? Sabab surat nupang pondokna oge mung 3 ayat. Ta eta alasanan. Nah tapi pendapat itu tidak terlalu kuat untuk dijadikan pegangan, untuk dijadikan hujjah. Hartosna kenging-kenging wae Bapak Ibunya. Upami urang dina waktu salat saatos ngaos Al-Fatihah teras ngaos surat anu sanes kirang ti 3 ayat boleh. Dalilna ti mana? Aya pada meula Nabi. Rasulullah itu terbiasa Bapak Ibu. Upami anjeunna ngalaksanakeun salat sunat qobla subuh. Sok rutin Pak. Sabada Fatihah rakaat kahiji teh diteraskeun ngaos surat Al-Kafirun. Teras rakaat kaduana ngaos surat Al-Ikhlas. Nu dina bahasa urang lebih populer ku surat Qul ya sareng Qul hu nya Bu. Nah janten Nabi oge osok Pak ngaos Qul ya Qul hu eta teh iraha waktu salat sunat qobla subuh. Ari salat subuhna. Nah, salat subuhna mah teu Qul ya Qul hu deui nya Pak. Gitu. Nah itu langkung panjang. Nah bahkan engke ayat tuntunan sunnah Nabi oge bahwa memang sholat subuh itu harus menjadi surat yang terpanjang di antara 5 sholat sadinten sawengi teh. Pan aya hadis riwayat Imam Bukhari Bapak Ibu. Saur Nabi kieu, awalu ma furidati sholatu rakaatain. Ngawitan salat dipardukeun jumlah rakaatna teh ngan 2. Nah janten Bu kapungkur mah sadayana lohor, asar, maghrib, isya, subuh 2 rakaat eta teh. Fauqirat pisapar. Nah teras salat 2 rakaat teh ditetepkeun janten salat kangge anu nuju sapar. Nuju nyanyabaan. Wazidat fil hadar. Nah teras anu hadir di lemurna hartosna teu nuju nyanyabaan ditambihan rakaatna. Aya nu ditambihan 2 janten 4 rakaat sadayana lohor, asar sareng isya. Aya nu ditambihan mung 1 rakaat janten 3 rakaat nyaeta salat maghrib. Aya oge anu tetep 2 rakaat teu kaing tambihan nyaeta salat subuh.
Nah lajeng Nabi ngajelaskeun kunaon salat magrib mah tambihanana mung hiji nya henteu dua jantan 3 rakaat magrib mah saur Nabi innaha witrun nahar sabab salat magrib teh salat witir pasi siang. Witir teh naon Bu? Ganjil. Napan biasana Bapak Ibu upami urang ngalaksanakeun salat witir iraha Pak? Nah wengi waktu sholat tahajud, sholatul lail, bahkan janari akhir malam tak ya mau witir teh siang kene iraha maghrib. Nah, jadi witrun nahar, jadi sholat witir siang kene teh sholat maghrib. Nah teras kunaon subuh mah tetep 2 rakaat teu keing tambihan hiji-hiji acan nu sanes mah 4 nya aya nu 3 nah subuh mah tetep 2 rakaat saur Nabi innaha tulul qiyam sabab sholat maghrib teh lami ngadegna. Punten salat subuhnya. Salat subuh lami ngadegna. Nah, jadi memang sunnahna salat subuh teh Bapak Ibu upami urang ngabandingkeun sareng salat maghrib, isanya, lohor, asar maka subuh itu harus lebih panjang daripada salat yang lain. Nah, sehingga angke praktekna nya Pak, salat subuh anu 2 rakaat tiasa janten durasi waktunya akan lebih lama daripada salat isya nu 4 rakaat misalnya gitu. Nah sababna sabab bacaan suratna lebih panjang. Nah upami urang hoyong nguninga kumaha kebiasaan salat subuh Nabi di antawisna tiasa janten ukuran Pak lami sareng sakedapna kieu. Upami salat subuh dinten Jumaah Nabi teh sok biasa rakaat kahiji ngaos surat As-Sajdah. Disebat oge surat Alif Lam Mim Sajdah atanapi Alif Lam Mim Tanzil. Rakaat kaduana sok ngaos surat Al-Insan. Hal ata alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'am madkura. Nah upami urang ningali mushaf Bapak Ibu ikhwatu iman surat As-Sajdah sareng surat Al-Insan teh sadayana rata-rata salambar 2 kacanya. Mun ningali jumlah ayatna surat As-Sajdah surat ke-32 itu jumlah ayatna 30 ayat. Upami ningali surat Al-Insan surat ke-70 genep jumlah ayatna 30 hiji ayat. Jadi hampir sami eta teh. Jadi salat subuh Rasulullah Pak sarakaat teh salambar. Upami urang sabaraha lambar Pak? Nah itu sunnah nabinya. Ngeunaan salat subuh harus menjadi salat yang terlama dengan bacaan surat lebih panjang. Nah jadi upami tadi Rasul biasa ngaos qul ya kulhu eta teh sanes salat subuh nanya Pak punten ya pan sok aya maghrib qul ya kulhu nya itu teras isya qul ya kulhu subuh anu kedahna meusan panjang aya balik deui qul ya jeung kulhu. Nah Nabi mah upami anjeunna ngaos surat qul ya kulhu teh sanes salat subuhna tapi salat sunat qabla subuh. Nah lajeng kieu para wargi sadaya eta teh henteu teras kitu nya unggal salat sunat qabla subuh qul ya kulhu kadang sok selingan Bapak Ibu. Kadang sok ngaos surat anu sanes. Nah riwayat sanes nyebatkeun kieu upami Rasulullah dina waktu salat sunat qabla subuh teh henteu ngaos qul ya kulhu al kafirun sareng al ikhlas maka gentosna rakaat kahiji sok ngaos surat al-baqarah gitu. Tong waka uluhnya Bu damung saayat teu sadayana. Nah jadi gentos surat al-kafirun teh ngaos surat al-baqarah ayat ka 130 genep mung saayat Bu. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Saayat. Nah rakaat kaduana upami henteu ngaos surat Al-Ikhlas maka gentosna surat Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallau faqul syahadu bi anna muslimun. Cekap saayat. Nah upami aya riwayat nembenya Pak Rasulullah
upami salat sunat qabla subuh kadang ngaos surat Al-Kafirun, kadang Al-Baqarah 130 genep saayat, kadang ngaos surat Al-Ikhlas, kadang Ali Imran ayat 60 opat mung saayat. Upami kitu berarti urang ngaos surat sabada Fatihah dina waktu salat kirang ti 3 rakaat oge kirang ti 3 ayat oge kenging. Buktosna nembe Rasulullah mah ngaosna mung sabar ayat Pak? Mung saayat. Nah jadi maksudna kieu pangintennya upami aya nu tadi gaduh pamadegan maca surat sabada Fatihah tong kurang ti 3 ayat panginten maksana mah tong ponok-ponok teuing gitu nya maksana mah teh keng ponok-ponok teuing sing wajar we meureun gitu. Nah biasa nu sok ponok teh nu rusuhnya Pak siga salat tarawih tuh malah geuning komo salat tarawihna super ngebut mah nya Pak anu 20 rakaat 10 menit beres teh maca Fatihahna ge teu kaharti gitu. Nah jadi maksana mah tong ponok-ponok teh. Para wargi sadaya uhidi tadi surat Wal Asri nya secara fakta memang termasuk surat yang paling pendek dengan jumlah ayat paling sedikit cuma 3 ayat. Nah kapungkur kangge para sahabat aranjeunna ngaos surat Wal Asri teh sanes dengan unggul diaos dina waktu salat, sanes dengan unggul sering dibaca ketika murojaah kangge ngahatamkeun bacaan Quran banyak. Tapi aranjeunna sok ngabiasakeun ngaos surat Wal Asri teh di mana bade papisah uwih patepang. Jadi tepang sate acan pisah teh pasti nu hijina bakal macakeun wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Patarosanana Bapak Ibu naon margina kapungkur para sahabat upami uwi tepang sate acan papisah teh sok rajin silih wasiatan pan saeulah kitunya Pak ketika saling membacakan surat Wal Asri saolah silih wasiatan nu hiji kanu sanesna kumacakeun surat Wal Asri tarupina mah ieu teu leupas tina naon anu janten kandungan eta surat Pak anu saur Imam Asy-Syafi'i mah kieu law tadabbaran nasu ma fi hadhihi surah lawasa'athum lamun mah jalmi-jalmi rajin nadaburan eusi kandungan surat Wal Asri lawasa'athum dijamin hirup marana bakal sugema bakal bahagia bakal mendapatkan keberuntungan. Dina riwayat sanes mah bahasana lakafathum cukup keur maranehanana surat Wal Asri janten kieu nya Pak Bu lamun teh mah Al-Qur'an kapungkur anu lungsur ka Nabi teh jumlahna henteu 30 juz atanapi henteu saseur 114 surat tapi lungsurna mung sasurat nyaeta surat Wal Asri cekap cenah eta teh kangge naon kangge panduan hirup manusia lamun jelema hirupna bakal hoyong bahagia. Naon sababna? Sabab dina surat Wal Asri Allah nguningakeun saha-saha jalmi anu hirupna bakal bahagia dari sekian banyak manusia-manusia yang akan mendapatkan kerugian. Paneta Bapak Ibu nya simpulan surat Wal Asri teh Pak. Allah nguningakeun saha-saha jalmi anu bakal untung hirupna dari sekian banyak umat manusia anu tos diponis ku Allah pasti bakal rugi. Mangga urang cobi teleuman nya Bu surat Wal Asri sakedik lah tong lebet teuing bilih ti karlep nya. Kahiji Allah berfirman wal asri demi masa. Demi masa, demi waktu, sok dihartosan oge demi waktu asar. Nah ya kebiasaan Allah dina Al-Quran anjeuna selalu bersumpah dengan menggunakan nama-nama makhluk nanya Pak wal asri, wal fajri, wasyamsi, wal qamari, wan najmi, wasamai, wal ardi, wal laili, wan nahar. Nah itu demi asar, demi waktu fajar, demi siang, demi malam, demi matahari, demi bulan, demi langit, demi bumi, demi bintang dan sebagainya. Tak ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sumpah dina Al-Quran ngangge nami-nami makhluk seperti itu kangge naon eta teh tangtos maksana kangge ngiatkeun dauhan anjeunna dina ayat-ayat Al-Quran eta.
Tanalika Allah bersumpah dengan menggunakan wal asri demi masa, kangge ngiatkeun dauhan nu mana nyaeta dauhan anjeunna dina ayat kadua, innal insana lafi husrin, sanyana manusia teh bener-bener aya dina karugian. Eta maksud sumpah Allah dengan menggunakan wal asri demi masa demi waktu, umumna ngangge makhluk-makhluk Allah. Tak upami urang ge kitu saminya Pak, sumpah teh kangge ngiatkeun cariosan, bisi batur teu percaya kana omongan urang maka urang bersumpah. Ngan urang mah upami sumpah teh sanes ngangge nami makhluk tapi nami Allah, wallah billah tallah tak gitu, demi Allah tak urang mah kitu. Teu kenging urang mu bersumpah ngangge nami makhluk. Misalna jalmi gombalnya Pak, demi langit dan bumi aku begitu sangat mencintaimu. Aduh, terkenging Pak demi langit dan bumi itu. Tong demi langit dan bumi para warga sadaya, demi Rasulullah Bu. Terkenging teh. Pan sok aya jalminya bakat tingku sieun teu dipercaya omonganana nyarita kieu. Pokona masa demi Allah demi Rasulullah hutang teh geus dibayar ta bulan kamari. Demi Rasulullah Pak dibawa. Padahal terkenging. Nah margina Rasul kantos ngadawuh man halafa li ghairillahi faqad asyraka, siapa orang yang bersumpah atas nama selain Allah maka sungguh dia sudah jatuh kepada perbuatan syirik, musyrik eta bersumpah dengan atas nama selain Allah. Nah jadi kangge urang mah sumpah teh cekap wallahnya demi Allah, tak upami Allah mah ngangge makhluk. Nah tadi diuningakeun sumpah kangge naon, kangge ngiatkeun dauhan. Allah nguningakeun innal insana lafi husrin, sanyana manusia teh bener-bener aya dina karugian. Tadauhan etapa anu maksa dikiatkeun ku Allah ngalangkungan sumpah wal asri demi masa teh. Sok sanaos salaresna mah para wargi sadaya upami ningali siakul kalam susunan bahasa dina ayat kadua surat Al-Asr tadinya Pak, sanaos tadi kawitan sumpah ayat kedua teh tos kiat Pak eta teh. Naon margina tos kiat margi dina ayat kedua nalika Allah ngadawuh ditambihan ku dua harfu taukid. Huruf inna sareng lam taukid. Pan ari aslina mah Bapak Ibunya ayat kedua surat Wal Asri teh cekap kieu Pak, al insanu fi khusrin. Manusia teh aya dina karugian. Nah susunan kalimat jumlah munina bahasa Arab, nah jumlah ya teh tos sampurna Pak, al insanu fi khusrin, disebatna jumlah ismiyah cek santri mah. Al insanu jadi mubtada, fi khusrin jadi khobar. Mun bahasa Indonesia mah Pak diterangkan dan menerangkan tos sampurna kalimat teh. Nah tapi ku Allah ditambihan ku dua harfu taukid, kecap inna sareng lam taukid, kangge naon eta teh, kangge ngiatkeun dawuhanana anu tadi. Lamun Allah nguningakeun al insanu fi khusrin, manusia aya dina karugian, tak ku Allah dikiatkeun sanyana manusia teh bener-bener aya dina karugian. Malihan dikiatan ku sumpah sagala wal asri demi masa gitu. Sanyana manusia teh bener-bener aya dina karugian. Nah ieu cariosan Allah dawuhan Allah kangge nguningakeun yen anu ngaranna jelema mah pasti hirupna bakal rugi. Bakal naon Bu? Bakal rugi. Manusia nu mana nu bakal rugi teh? Pak, nu mana nu bakal rugi teh? Nah upami ningali ayat kedua mah masih kene umum Pak, al insan pokona mah jelema nya pasti bakal rugi kabeh oge tanpa kecuali Pak. Rek nu beunghar, rek nu miskin, rek lalaki, rek awewe, rek nu janggung, rek nu penek, rek pejabat, rek rakyat gitunya Pak. Rek urang ditu, rek urang dieu, rek manusia zaman baheula zaman ayeuna, pokona mah manusia teh pasti bakal rugi.
Nah engke dina ayat katiluna Allah bakal ngiwalkeun Pak, bakal mengecualikan siapa orang-orang yang tidak akan mendapatkan kerugian, anu bebas tina ancaman kerugian dari sekian banyak umat manusia anu ngawitanana tos diponis ku Allah, dihukum ku Allah pasti bakal rugi. Saha nu moal rugi teh? Kahiji jalmi anu iman, teras kadua anu beramal soleh, anu katilu jalmi-jalmi anu rajin tausiah. Ayatna illalladzina amanu wa amilu solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Eta jalmi-jalmi anu moal rugi teh. Hiji alladzina amanu, jalmi anu iman. Upami jalmi anu iman moal rugi, berarti anu rugi saha Bu? Nu teu iman. Nu teu iman teh saha Pak? Jalma kafir. Jadi upami jalmi iman moal rugi, berarti anu rugi teh jalma-jalma kafir Pak. Kunaon Bapak Ibu jalma kafir rugi? Sabab jalma kafir mah patos diponis pasti bakal jadi ahli neraka. Malihan mun jalma kafir jadi ahli neraka mutlak Bapak Ibu jadi ahli neraka teh. Ta maksad mutlak teh kieu Pak, hiji jalma kafir mun jadi ahli neraka, kabeh jalma kafir mah pasti ka neraka tanpa kecuali. Cemuri naros Bapak Ibu. Pak Bu, aya teh jalmi iman nu bakal lebet ka neraka Pak? Aya mah? Aya. Pan asalna mah kieu, jalma kafir ka neraka, upami jalmi iman ka mana? Ka surga. Nah, upami jalmi iman tadi aya nu bakal asup neraka. Ayeuna jalma kafir, aya teu Pak jalma kafir nu bakal lebet ka surga? Moal. Nah, jadi upami jalmi iman mah bisa jadi aya nu bakal asup ka neraka sanajan iman, tah jalma kafir mah moal mungkin aya nu asup ka surga. Jalma kafir mah ka neraka sadaya. Eta mutlakna teh. Anu kadua, mutlakna jalma kafir jadi ahli neraka lamun maranehanana geus asup ka neraka dipastikeun bakal salilana cicing didinya moal bisa kaluar deui. Upami tadi jalmi iman aya nu lebet ka nerakanya Pak. Tah Bu, upami jalmi iman engke aya nu lebet ka neraka, insyaallah satu saat manehna bakal bisa dikaluarkeun tina neraka lantaran masih keneh boga bekal keimanan. Nah, sedangkan jalma kafir mah lantaran teu iman nalika asup ka neraka wayahna salamina kekala abadi dina neraka. Nah, taya anu diuningakeun dina surat Al-Bayyinah ayat kagenep. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama kholidina fiha. Sanyana jalma-jalma anu kafir, baik itu ahlul kitab, urang Yahudi, urang Nasrani, atawa jalma anu musyrik, jalma kafir saluareun Yahudi jeung Nasrani, nalika maranehanana asup kana neraka jahanam kholidina fiha, maka kekal abadilah mereka di dalamnya. Lamargina engke dina dinten kiamah jalma-jalma kafir samodel kieu Pak bakal ngarasa hanyakal ku kakafiranana. Terus manehna teh ngahayal mun bisa macana Allah mereka kesempatan bisa balik deh hidup ke alam dunia, mun diberi kesempatan pastina kami bakal iman, kitu cek manehna. Tinggal surat Al-An'am ayat ke-27. Walau tara idwuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Lamun anjeun uninga kumaha kaayaan jalma kafir jaga nalika maranena geus siap digeburuskeun kana jero neraka, memeh eta jalma arasup ka neraka bu bakal jarita siga kieu ya laitana nuraddu, duh cenah hayang kacida mun kami teh ku Allah diberi kesempatan baralik deui hirup ka alam dunia siga baheula. Lamun kami diberi kesempatan bisa balik hirup ke alam dunia, engke mah kami mual bakal ngabohongkeun ayat-ayat Allah jeung kami pasti bakal iman ka Allah. Bapak Ibu, kunaon ieu jelema Pak ngahayalnya
mun diberi kesempatan bisa balik hirup ke alam dunia kami engke bakal iman sabab ieu jelema apaleun jeung sadareun nu nyababkeun manehna diponis ku Allah rugi jadi ahli neraka teh lantaran teu iman rugi teu iman Pak. Nah jadi anu moal rugi mah jalmi anu iman ta eta kahiji. Anu kadua anu moal rugi teh salian ti anu iman aranjeuna anu ku imana teras tiasa ngabuahkeun amal soleh amal kebaikan hartosna para wargi sadaya urang ayeuna Bapak Ibu urang jalmi iman sanes Pak ngangken iman urang Bu nah minimal akuan urangnya Pak iman urang teh nah sanaos urang tos ngangken iman ka Allah kahade ulah kena geus iman dijamin pasti surga can kantenan aya jalmi anu iman tadi masih asup ka nerakanya Pak naon margina sabab eta jalmi ngaku iman tapi tina imanat teu bisa ngabuahkeun amal soleh. Dina surat As-Sajdah ayat ke-12 Allah nguningakeun walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Upami anjeun ningali jaga al mujrimun jelema anu darorakanya tukang maksiat para pendosa sanajan ngaku iman Pak tapi gawena tara tumut kana aturan Allah tanu kararitu tengke dina poe akhirat nakisuru usim inda rabbihim mereka akan tundukkan kepalanya di hadapan Allah tanda penyesalan dirinya kahanyakalan maranehna Bu terus eta jalma bakal jarita kieu Rabbana absorna wa sami'na ya Allah Gusti ayeuna mah kami teh tos tiasa ningal kami tos tiasa nguping katingal ku abdi kumaha itu jerona jungkrang neraka katingal ku abdi kumaha jalmi-jalmi nuju disariksa dina jero neraka kakuping ku abdi ya Allah kumaha gedurna seuneu neraka ayeuna mah kakuping ku abdi kumaha jejeritan jalmi keur disariksa dina jero neraka absorna wa sami'na ya Allah sekarang kami sudah melihat kami sudah mendengar neraka teh siga kumaha terus cek eta jalmanya Bu farji'na upami tiasa mah uwihkeun deui abdi hirup ka alam dunia rek naon na'mal solihan kami bade midamel amal soleh kunaon cenah ieu jalma Bapak Ibu ikhwatu iman hayangeun Allah mereka sempetan ka manehna ngabalikeun dihirup ke alam dunia terus cita-citana kami rek beramal soleh sabab ieu jalma sadareun jeung apaleun nu ngajadikeun manehna jadi rugi jadi ahli neraka teh sanajan ngaku iman ka Allah tapi tina imanat teu bisa ngabuahkeun amal soleh. Nah jadi saatosna iman teh cekapnya Pak Bu bermodal iman jongjon pasti pisurgaheun padah nu kafir mah ka neraka nu iman masih keneh aya nu bakal asup ka neraka lamun tina imanna teu tiasa ngabuahkeun amal soleh illal ladina amanu wa amilus sholihat. Anu katilu para wargi sadaya syarat kabagjaan nu bakal diraih ku uji jalmi dari sekian banyak jelema-jelema anu geus diponis ku Allah bakal rugi teh nya saatosna iman teras tina imanna tiasa ngabuahkeun amal soleh lajeng eta jalmi teh kedah rajin tausiah ayatna watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Nah jantan Bapak Ibu ikhwatu iman Pak Bu ternyata nya Bu janten jalmi anu iman sareng rajin beramal soleh janten jalmi anu iman teras rajin jeung getol ibadah teh tan can cekap Pak pan kadang asa jalmi teh tos seueur nu ngarasa jongjonna Pak getol ibadah rajin tahajud unggal peuting kapangaosan nyetara ka kantun siga kieu ngaderes Quran sadinten gaduh hanca sabara juz misalna nah saum sunat dikeureueuh asa geus cukup jadi jalmi anu soleh teh Pak sabab cek ayat amanu wa amilus solihat nah tapi saur surat wal asri mah jaminan kabagjaan anu bakal diraih ku jalmi lamun bener-bener hoyong bebas tina karugian teh
tecekap dugi ka amilus solihat, tecekapnya janten jalmi anu soleh wungkul, tapi saatos janten jalmi anu soleh, jalmi anu rajin ibadah, seueur midamel kahadean kadituna eta jalmi teh kedah rajin tausiah. Sabab teu aya hartosna bapak ibunya, urang tahajud unggal peuting saum sunat dikeureuyeun aya waktosna, kapangaosan getol berjamaah taraka kantur, tapi kamunkaran kamaksiatan Pak disabudeureun urang diantep padahal urang apal. Ieu teh bakal jadi sumber malapetaka keur urang. Urang masih keneh diancam rugi lamun sok antepan kana dosa jeung maksiat. Nah, upaya orang sangkan tidak termasuk orang-orang yang membiarkan dosa dan maksiat, maka jadilah kita orang-orang yang rajin melakukan tausiah. Eta tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Osok tausiah, Bu? Pak, osok orang tausiah? Kedahnya, kedah. Aduh cenah abdi mah teu tiasa tausiah da sanes tukang ceramah. Bapak Ibu, tausiah teh henteu kedah ceramah wae siga pangaosan kieu nya Pak Bu. Tausiah mah intina naon? Aya upaya silih emutan, silih elingan, silih geungkeun, silih geunggeureukkeun ku hak jeung sabar. Eta tausiah teh. Nya. Kedah ceramah wae siga kieu. Upami pangaosan kajian ceramah sapertos kieu disebat tausiah tiasa janten, tapi tausiah teu kedah sapertos ceramah kieu wae. Dina bahasa Arab Bapak Ibunya kajian-kajian sapertos kieu nya pangaosannya disebatna naon? Taklim, Pak. Nya. Taklim. Naon taklim teh? Taklim teh proses penyampaian ilmu, ngajarkeun ilmu, masihan terang, masihan informasi, mere beja nya Bu, masihan iber. Nah itu taklim teh gitu. Tina allama yu'allimu takliman. Gitu. Asalna taklim teh tina alim. Tina ilmun. Alima ya'lamu ilman alimun. Asalna tina ilmu. Gitu. Tamargina jalmi-jalmi anu sok ngarempel di masjid atanapi tempat mana bae anu didinya ada proses penyampaian ilmu sok disebat majelis taklim. Naon majelis taklim teh? Majelis teh tempat caralik, tempat ngarempel taklim nu didinya aya penyampaian ilmu. Upami di sakola mah Bapak Ibu taklim teh KBM nya Pak, kegiatan belajar mengajar atanapi PBM proses belajar mengajar. Talamun ayanya taklim proses penyampaian ilmu, proses belajar mengajar, engke aya anu ngajarna. Nu ngajar teh disebat muallim. Lamun muallimnya di sakola namina guru. Nah, upami aya muallim nu ngajar, engke aya anu diajar. Nu diajar namina muta'alim. Muta'alim di sakola disebatna murid tah. Nah, itu taklim. Nah, memang Rasulullah oge maparin tuntunan ka urang Bapak Ibunya, urang teh kedah kalebet bagian tina unsur-unsur taklim. Apakah nanti yang akan menjadi mu'alim atau jadi muta'alim gitu. Mangga eta. Yang penting kita ikut terlibat menjadi bagian unsur taklim itu. Nabi ngadawuh kieu Bapak Ibu, kun aliman, sok aranjeun teh sing janten alim. Naon alim teh Bu? Nya nu pinter, orang yang berilmu, anu boga kanyaho, nu boga ilmu, tah itu aliman teh nya Bu. Asalna tadi tina alima ya'lamu ilman alimun ma'lumun. Ilmu teh naon Pak? Kanyaho, pengetahuan. Nah dina bahasa orang ilmu jeung pengetahuan teh sok direndengkeun itu. Nya, budak sakolanya, budak di sakola aya mata pelajaran ilmu pengetahuan alam,
ilmu pengetahuan sosial. Padahal ilmu teh pengetahuannya, Pak. Pengetahuan teh ilmu tuh. Ilmu mah bahasa Arab, pengetahuan mah bahasa Indonesia. Nah itu. Nah, orang yang berilmu, orang yang berpengetahuan disebutna alim. Jamak tina alim teh ulama. Di urangnya sok dihijikeun aya alim ulama. Nah, saur Nabi, kun aliman, jadilah kamu orang yang berilmu. Sok sing loba kanyaho, sing boga ilmu, sing berpengetahuan. Kunaon Rasul miwarang ka urang kedah gaduh ilmu, Bapak Ibu, margi urang bisa bener ngajalanan kahirupan dunia nepi ka akhirat jaga lamun hirup dibekalan ku ilmu. Urusan dunia urusan akhirat sama. Pan aya man arada dunya fa alaihi bil ilmi, sahanu hayang sukses di dunia bekalan dirina ku ilmu. Wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi, sahanu hayang sukses akhirat bekalan dirina ku ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi, sahanu hayang sukses dunia nepi ka akhirat sami kudu bekalan dirina ku ilmu. Pan urang Pak belajar mencari ilmunya mekalan diriku ilmu teh sanes ilmu-ilmu akhirat unggul ngalangkungan pangaosan kajian agama sapertos ieu. Pan ilmu kaduniaan ge sok disiar ku urang Pak. Oh sok da prayogi. Pak, tukang dagang aya ilmuna teu? Aya. Tukang pepelakan aya ilmuna teu, Bu? Aya. Tukang bangunan aya ilmuna teu? Ayanya. Tukang nyopet aya ilmuna? Ayanya, Bu nya. Garong aya ilmuna, Pak? Aya. Korupsi aya ilmuna teu? Bu, tukang nyopet moal bisa jadi copet profesional, Pak, lamun teu diajar nyopet. Jadi nyopet oge aya ilmu. Nah kumaha diajar nyopet anu bener teh, Pak? Punten, maksud nyopet teh bener sanes nyopet teh bener. Nyopet anu profesional gitu. Pan meureun lamun teu profesional mah nya Pak tong murah maling duitnya dengan cara sembunyi-sembunyi. Kakarek ngaring kang oge geus nya ayek nyarek nyopet maneh gitu. Pan copet nu pinter mah nya Pak nya. Jelema teh geus ka mana dompet urang teh aya usaha. Tah itu profesional. Ilmu eta. Jadi rek berbuat jahat oge nya Pak hayang sukses teh nya cek penjahat tuh. Lamun maneh hayang jadi penjahat sukses aya ilmu na kumaha jadi penjahat nu sukses. Punten Bu, siga aya bangsatnya Pak. Bangsat bodoh belegug. Pan teu sukses malingna oge Bu. Gitu. Aya bangsat kakarek diajar ngabangsat Pak terus gaul jeung balad-balad na hiji waktu rek mulu ngabangsat di briefing heula pan ku ketuana teh pokona mah kieu urang boga misi ayeuna rek maling sok masing-masing boga target imasa engke balik kudu menang hahasilan. Nah carana kumaha pokona mah kieu ya prinsip nu ngabangsa teh pokona mah kira-kira mangih barang anu berat bawa eta piduiteun berat bawa piduiteun cek anu kakareknya kakarek jadi bangsat Pak disep tetenya berat bawa piduiteun berat bawa piduiteun sup ka imah jelema nu beunghar muka lomari karawek kana kangkalung kana gelang kana perhiasan ditimbang-timbang lah hampang lain piduiteun simpen nya muka laci nya itu pas menakan karawek kana duit sagepok di kieu-kieu hampang cenah lain piduiteun puguh duit bae eta teh nya. Nah pas asup ka dapur nya Bu mangih jubleg tuh bojo belagnya terang jubleg diangkat Pak berat cek si bangsa teh tah geuning ieu berat ieu piduiteun teh akhirna kumaha batur mah maling teh maling perhiasan emas maling duit ieu mah maling jubleg kunaon maling jubleg Bu bodoh nya Pak ngabangsa teh teu boga ilmu. Tak gitu saur Nabi kun aliman jadilah kalian orang yang berilmu. Tahu pamit acan gaduh ilmu saur Nabi au muta'alliman atau jadilah muta'allim. Naon muta'allim teh? Orang yang mau belajar nu daek diajar jadilah pembelajar. Jadi rumah saurang can gaduh ilmu sok pilari ilmu rajin milari ilmu rajin diajar. Ulah ieu mah eueuh kanyaho cicing wae nya Pak atau moal pinter-pinter gitu jadilah nya
pembelajar. Au mustami'an saur Nabi, upami henteu jantan muta'alim untuk mendapatkan ilmu itu, jadilah mustami. Naon mustami teh? Pendengarnya Pak Bu. Nah kusimburing di hartosan Pak, mustami teh pendengar yang baiknya Bu. Bukan cuma mendengar, tapi dia bisa menjadi pendengar yang baik. Jadi mustami mah Bapak Ibu lamun nguping teh sanes sakadar kakuping, tapi anu kakuping teh sok teras diperhatoskeun, dibandungan, diregepkeun ti awal dugi ka akhir, dari A sampai ke Z teh aya nu kalangkungnya Bu, ta eta mustami mah. Moal malaweung. Matak mustami mah upami hadir dah. Pan orang nu hadir sok disebut mustami nya Pak punya. Gitu. Ta upami mustami hadir dina pangawasan siga kieu lantaran diregepkeun, diperhatoskeun Bu, ta mustami mah lamun sumping ka pangawasan teh bakal molotot. Nya. Moal meletet. Komot tibra mah gitu nya. Ta itu mustami. Jadi di Bandungan marginang ke mustami mah bubar ti pangawasan teh bakal kekengingan moal hilap. Pan sok aya bar hobe bubar ngaji poho kabeh. Ta mustami mah moal kitu Bapak Ibunya. Sabab diperhatoskeun, diregepkeun, dibandungan ti awal dugi ka akhir teh aya nu kalangkung. Pan kadang sok aya kieu geuning Bapak Ibu puntennya, komo jamaahna seueur membrudak nepi ka mubalik ge teu katingali eta teh nya mung ka kuping suantena we unggul. Nah kadang nguping suantena sok sakapeung mada lantaran teu kaperhatoskeun bari ngobrol nya, bari ngorek handphone mun kieu bari mabunya atawa malaweung. Punten, upami aya nu hadir ka pangawasan tapi kalah ngobrol, kalah ngoreknya handphone, kalah malaweung, mau balik nu ceramah sapertos ke kakupingan teh Bu? Henteu. Manya di speakeran tarik siga kitu kakuping. Kakupingnya, tapi henteu diperhatoskeun gitu. Nah, jadi mustami mah sada sakadar nguping, tapi anu kakuping teh diperhatoskeun. Lamun aya anu nguping tapi teu diperhatoskeun tapi kalah malaweung teu ngabandungan teu ngaregepkeun, tanu kitu namina sanes mustami. Nu kitu mah ngaranna samiun. Nya Pak. Sami'a yasma'u sam'an samiun, mendengar saja. Na upami mustami mah istama'a yastami'u istima'an mustamiun, bukan sekedar mendengar tapi yang dia dengar dia perhatikan. Tak itu namina mustami. Nah itu pesan Nabi. Jadi upami jadi henteu janten muta'alim, jadilah mustami, pendengar yang baik. Insyaallah orang bakal kekengingan. Dan mustami juga bagian tina proses pencarian ilmu pengetahuan. Itu. Pan orang nu hadir ka pangaosan disebut mustami sapertos kieu urang teh nuju diajar teh Pak? Bu, belajar. Ya. Nuju milari ilmu teh? Sami milari ilmu. Nah, ari tadi muta'alim naon hartosna Pak? Muta'alim pencari ilmu. Nah, muta'alim jadilah pembelajar, jadilah pencari ilmu, mustami pendengar yang baik. Nah itu. Nah, mendengar jadi mustami seperti sami bagian tina proses mencari ilmu. Tanaon atuh bentena muta'alim sareng mustami teh. Pak, upami muta'alim mencari ilmu, upami mustami jadi pendengar yang baik, sama dalam proses mencari ilmu. Nah eta teh sami-sami Pak, mung benten prosesna. Upami simburing sok ngaistilahkeun kieu punten Bapak Ibu. Upami muta'alim mah Pak diajar mun ngajinya. Ngaji teh ngajina maksimal Pak. Tah itu muta'alim. Upami mustami mah ngaji teh ngajina minimal. Naon bentena ngaji maksimal sareng ngaji minimal? Kieu Bapak Ibunya. Upami orang maksad bade ngaji, mengkaji nya, memperdalam ilmu, memperluas wawasan.
talamun ngaji teh mutalim apa disiapkeun sagala rupi perangkatna eta teh. Mun ngaji Quran, ngaji hadis sok dibekal Quran jeung hadisna. Canak hadieu. Mun ngaji Quran mangga sok buka surat naon. Bade ayat sabaraha. Yuk urang kaji babarengan. Urang teuleuman ta ieu ayat. Sok bacakeun ayatna kaharti teu acan. Mun teu acan kahartos tingali atuh tarjamahna. Sok tarjamahkeun tos ngartoskan maca tarjamahna. Lamun teu acan ngartos keneh hayu urang buka kitab tafsir, urang uninga kumaha penjelasan para ulama ahli tafsir ngeunaan eta ayat. Mangga bade tafsir nu mana? Bade Jalalain, bade Ibnu Katsir, bade Al-Maraghi, bade Al-Qurtubi, bade At-Tabari, bade Al-Misbah, bade Al-Munir, bade Al-Manar, bade Al-Azhar. Sok canak bekal kitab tafsir ka dieu, Pak. Gaduh teh kitabna? Namun teu acan gaduh berarti can maksimal, Pak. Teu boga kitabna oge. Hadis sok. Hadis naon? Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmidzi, Abu Daud nya. Atanapi minimal bulugul maram sok buka hadisna. Urang kaji babarengan. Bekal kitabna ka dieu. Gaduh teu kitabna, Pak? Teu. Talamun can gaduh kitabna can maksimal Bu urang ngaji. Rek maksimal kumaha alatna ge teu aya nya, Pak? Siga nu macul pan kedah nyanak pacul, nu badminton kudu mawa reket, nu rek nguseup kudu mawa jejer. Ya rek ngaji mana alat? Nah, ngaji maksimal sapertos kitu mah Bapak Ibu teu cekap sajam nya Bu. Teu cekap sajam. Tecekap samingon sakali, tecekap sasasi sakali, tapi harus tiap hari. Sadinten tiasa sabara jam, ti anjing dugi ka siang, ti anjing dugi ka sonten. Siga budak sakola gitu. Malah mun santri mah nya bunting, burang penting diajar ngaji kitab teu eureun-eureun tuh. Terus engke aya kurikulumna, aya silabusna, aya batasan-batasan materina, Pak. Terus aya jenjangna timiti dasar, menengah, menengah pertama, menengah atas sampai ke perguruan tinggi. Tak itu namina ngaji maksimal. Nah, upami urang kempal ngariung di majelis taklim sapertos kieu durasi waktu kirang langkung sajam barinya teu mekel kitabnya, Pak. Tak ieu mah ngaji minimal. Jadi urang mah cekap modalna naon, Bu? Nah, cepil mustami. Tapi Bapak Ibunya punten ya. Sok sanaosnya urang teu bebekalan kitab lengoh we ngaji teh asal mekal cepil. Upami urang jadi mustami tadinya. Naon mustami teh? Pendengar yang baiknya. Nu seriusnya ngupingkeun diperhatoskeun. Insyaallah bakal kekengingan ilmu teh. Moal kawon ku muta'alim, Pak. Asal sing bener we jadi mustami. Sim kuring yakin Bapak Ibu punten ya. Urang kenging ilmu dugi ka ayeuna teh pan seseueurna mah tiasa janten sanes ladang masantrennya, Pak. Cung anu kantos masantren. Nu kantos jadi santri, nu pernah maca kitabnya, paling hiji dua. Seseueurna mah urang apal ilmu agama lain ladang masantrennya, Pak. Tapi tina ladang pangaosan siga kieu terang kumaha carana ibadah, terang ngeunaan ilmu salat tina kajian sapertos kieu. Tiasa, Pak, asal tadi jadi mustami. Tamatak salaresna mah puntennya lamun aya umat Islamnya diajar agamana teu maksimal jadi santrinya henteu nya, Pak, maca kitab teu bisa, masih punya kesempatan dia untuk mendapatkan pengetahuan agama dengan cara apa? Hadir sok ka majelis ilmu sapertos kieu. Jadilah mustami pendengar yang baik. Ulah ieu mah jadi santri embungnya titah ngaji siga kieu sabulan sakali hararese. Rek menang ilmu kumaha. Padahal pengawasan siga kita Bapak Ibu praktisnya, Bu, murah meriah nya, Pak. Pan ngaos ieu mah praktis murah meriah. Kunaon murah meriah, Bu? Ngaos siga kieu mah henteu siga mutalim nya mirah.
2000 ge tiasanya Bu. Biasa 2000 lepetan kencelengnya. Da siga mutalim, pan mutalim mah sakola kumu nepi ka perguruan tinggi kuliah S3 mah sanesnya ribuan Pak modalnya, bisa jadi puluhan nepi ka ratusan juta eta teh murah meriah ngaji siga kieu mah Bu. Terus diomprengan depannya. Tuh. Praktis urang mah kantun ngupingkeun, kantun nampi wejangan ti para mubalik. Nah pangawasan sia kieu mah Bapak Ibu tos kenging ngahancengan mun tuangeun mah kitu nya Pak Bu. Itu. Mun tuangeun mah Pak Bu urang nu hadir di pangawasan sia kieu teh kantun uang eta teh. Tos dihancengan ku mubalik teh Pak, tos dipiringan tah ieu sanguna ieu rencangna. Naon menuna eta teh tah? Menuna teh mun hancengan mah nya. Judul pangawasan teh tadi Fadilah Surat Wal Asri. Mangga nyangakeun Bapak Ibu kantun ngahuapkeun. Mirah teh Pak? Mirah, praktis teh? Praktis. Sajam ge cekap kantun ngahuapkeun. Da upami Bapak Ibu bade ngotek tak dalilna Qur'ana hadisna muka kitab tafsirat cekap sajam Pak. Moal eta teh komo teu bisa ngaji kitab mapan kudu diajar heula sakola sabaraha tahun tah. Urang mah sajamnya Pak butos kekengingan tuh. Itu. Mirah. Tamatak aneh lamun hese diajak ngaji teh nya Pak geus pangahancengankeun. Kantun ngahuap. Sapertos ieu Bapak Ibu punten. Ibu bea sakilo sabaraina Bu? 12.000. Bu, bea sakilo 12.000 mirah teh. Wantun teh Bu, Pak? Wantun sim kuring mah wantun pisan, Pak. Sok melaknya sorangan. Capek can lila, can ngurus nanya Pak. Ngagaru sawahna kudu tandur, kudu ngaramet, kudu ngagemuk, kudu panen, kudu moe ngagebot, diheler kakarek jadi behasnya 12.000 sakilo geus jadi behas mirah. Sim goreng lamun sawaktos-waktos tuang di rumah makannya sarang pun bojo tusuk diheureyan aya bakakak hayam Pak sahulu tuh tos kanging meulem pangaosna 70.000 cek sim kuring hayam geus tinggal ngadahar saga kieu 70.000 murah. Mirahnya Pak? Mirah wantun teu? Wantun teu Pak? Wantun atuh sok inguti leuletik nya nginguti leuletik nepi ka sagede kitu sabaraha bulan. Komo hayam kampung malila nya itu teh. Atawa tos gede we mejeuna penciteun tiasa teu Pak sajam nepi ka tiasa dituang moal kudu dipencit heula diurus heula disamaraan heula nya kakarek dibeuleumnya nembe tiasa dituang. Ieu mah urang datang ke rumah makan kantun calik tos disagian 70.000 sahulu Pak wani kacida eta teh. Nah matak lamun aya jalmi sumpingnya diajak ka pangaosan siga kieu nya Pak kantun ngahuapkeun geus dipanghancengankeun ku ajengan teu kudu ngotek tak kitab hadisna Qur'ana misalna tinggal daekna asal jadi mustami kelu nya lamun hese jaba diburuhan tuh ku omprengan. Nah itu mustami saur Nabi. Nah upami henteu jadi mustami saur Nabi au muhiban jadilah pecinta ilmu. Naon pecinta ilmu teh hartosna ieu jalmi tidak terlibat langsung jadi alim tidak jadi muta'alim oge nya. Aduh cenah mah santren geus teu kaotakan ku kuring mah kadang hadir ka pangaosan siga kieu tos jarang-jarang. Tapi Pak Bunya sumangetna supportna terhadap kegiatan taklim teh sangat besar, dukungannya sangat besar. Kang punten abdi engke moal tiasa ngiring pangaosannya punten, tapi insyaallah senek mah tos disiapkeun mangga tuh kangge 300 jalmieun. Pangaosan di mana tebih? Nya, sabaraha jalmi bade angkat kirang kendaraan teh tuh aya mobil di abdi, bensin tos full, bilih pergi supir tuh aya supirna mangga diangge mah. Tak kitu pamuhiban. Ulah ieu mah jadi alim henteu jadi muta'alimnya komonya jadi hadir mustami siga kieu nya kebluknya
muhiban bae henteu nu aya mah kumaha kana pangajian teh geuleuheun ka cida Pak ningali pangajian teh hayang ngabubarkeun we gitu nya tah saur Nabi ulah jadi nu kitu kalima eta teh patahlik anjeun bakal cilaka eta Bapak Ibunya wihdi taklim jadi taklim bagian tina tausiah muhun tapi tausiah teh sanes mung sakadar taklim tausiah mah tiasa di mana we teu kedah di masjid wae teu kedah ku ajengan ustad mubalik wae urang ge masing-masing kedah nya sanes sakadar tiasa kedah janten nya saling bertausiah tawasau bil haq wa tawasau bisabr. Bapak ibu di bumi tiasa tausiah Bu? Tiasa bapak ka ibu, ibu ka bapak, ibu bapak orang tua ka para putra atau tidak menutup kemungkinan barudak maparin tausiah ka urang sadaya. Nah, gitu. Ngan kade pangintennya Pak Bu, upami ibu engke maksad tausiah di bumi teu kedah kieu. Pak calik barudak sok caralik ibu bade tausiah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teu kedah kitu nya Bu. Intina mah naon? Urang ningali itu salah lereskeun, nu mengkolem pengkeun. Ta eta tausiah teh silih emutan, silih geungkeun, silih geunggeureurkeun ku hak jeung sahabat. Ta eta tausiah. Tah saur sim kuring Bapak Ibunya nu abot teh ieu Bu tausiah silih emutan silih elingan silih geungkeun ta eta nu abot teh kunaon abot Pak sababnya teu salamina jalmi anu kurang diemutan kurang dielingan kurang digeunggeureurkeun teh nampi jeung nganuhunkeun leres Bu pan kadang loloba nama jelema digeunggeureurkeun kurang teh kumaha sok malikeun nya tah itulah resiko Pak nya tausiah teh sami sareng dakwah lah sami sareng amar ma'ruf nahi munkar pan kitu resiko dakwah teh Pak komo upami urang kalebet jalmi anu sok rajin geunggeurehan kana kamunkaran mah siap-siap we lamun teu diajak gelut nya Pak minimal dibaudan teh dikeulan sok punten Bapak Ibunya urang gaduh tatangga gawena nginyeman duit ka Bang Emok nya Bu ceuk urang teh tong kekituan doraka eta teh sarua-sarua riba kumaha ngajawabna cenah siga maneh we sok mere nginjem duit ka urang padahal urang mah nyapa Bu ngemutan kitu teh karunya bisi terus-terusan dina paharaman matak digeunggeureurkeun tapi kan nampina mah teu kitu malah malikeul eta teh padahal Pak kurang teh sanes teu pernah diinjeuman nya sok dibere nginjem ari aya mah ngan anehna teh kieu ari nginjem ka urang Mataram mayar si eta teh nya ari ka Bang Emok mah ditagih unggal poe ge mayar wae tah mata urang ge jadi keheul kitu nya nginjem ka urang Mataram mayar ka si itu mah mayar wae tah ieu Bapak Ibu resiko dakwah tausiah teh kitu memang tidak mudah nya tong teuing Bapak Ibu Pak Bu urang ngagugahkeun murang kali pikeun salat subuh gampil teu Pak sesah eta digubrak-gubrak teu cukupnya 10 menit saparapat jamnya nepi ka urang ngadagoan sina hudang akhirna kumaha kalah tinggalin komatnya masbuk we subuh teh akhirna mah keheul kumaha pasea ta jeung bapana budak jeung bapana teh lantaran hese dihudangkeun subuh nah itu gambaran tidak mudahnya tausiah teh tapi sok sanaos teu gampil da eta teh kawajiban urang sadaya ternyata saur surat wal asri mah janten soleh teh teu acan cekapnya tapi saatos urang soleh teh kedah tiasa nyolehkeun batur mun urang bener kedah tiasa ngajak bener ka batur ngalangkungan naon tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri Bapak Ibu ikhwatu iman cekap sakitu anu tiasa kadugikeun mudah-mudahan janten tadkirah kangge urang sadayana kirang langkungna nyuhunkeun dihapunten nya tangtosna mah kalangkungan teuing nya Bu 7:30 kedah matos bubar hapunten sim kuring telat tadi mudah-mudahan teu ngirangan semangat urang pikeun terasnya berusaha untuk memperdalam wawasan dan pengetahuan ngalangkungan thalabul ilmi sapertos kieu
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.